Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Zahira Diana Wulansari ti SMA Negeri Hiji Cileunyi, kelas 10 MIPA 4. Ayeuna abdi bade ngawawancara pun biang perkawis bahasa Indung. Mangga Bunda. Nempangkeun wasta abdi Lia. Sapertos anu kauninga ku urang sadayana, yen dina kaping 21 Februari teh mepeling poe bahasa Indung sadunya, salah sahijina bahasa Sunda. Kunaon bahasa Sunda kedah dimumule? Kumargi basa Sunda teh salah sahiji identitas diri. Upami di lingkungan masyarakat ngangge bahasa Sunda atanapi henteu? Aya nu ngangge bahasa Sunda, aya oge nu ngangge bahasa Indonesia. Tapi saseurna nu kakuping ku abdi sok aya nu ngangge bahasa Sunda tapi masih keneh kasar, masih tacan tiasa nempatkeun bahasa anu sopan, bahasa anu kasar, terutami kangge kamurang kalih. Naon salah sahiji cara kangge ngamumule bahasa Sunda? Salah sahijina urang ngangge bahasa Sunda kangge alat komunikasi terutami di lingkungan keluarga. Upami ibu sadidinten kumaha ngangge bahasa Sunda atanapi bahasa Indonesia? Abdi mah campur, aya ngangge bahasa Indonesia, aya oge ngangge bahasa Sunda. Kumargi abdi asli orang Sunda, apana asli orang Jawa. Oh, mohon atuh. Hatur nuhun atos ngaluangkeun waktos kangge wawancara ieu. Hapunten bilih aya kesalahan, kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.